Kapihatur ka pamirsa, alhamdulillah urang tiasa dipatepangkeun deui di Jomantara. Tangtos dina pedaran carita Sunda, carita Wadul, dina judul Si Koncleng. Ayeuna dina bagian anu kedua. Kumaha palawargi dina deungeut ieu Dararamang. Syukur upami Daramang mah Mang Egi Fajri sapara kanca ayeuna di studio aya dina sehat walafiat. Ku kituna hatur nuhun ka pamirsa anu parantos gabung tangtosna dina channel Oek-oek Carita Sunda channel. Hatur nuhun pisan. Ku kituna mangga urang dangukeun, urang pedar deui dina judulna Si Koncleng dina bagian anu kedua. Tong nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang dimimitian. Celeng bener ari pelebah dinya nama. Kan bahasa kamari peuting teh bahasa urang kadinya. Memang dewek si kosi janjian. Dah. Anu maksud ku engkau kumane? Naon? Janjian naon dah? Nah janji mau ngasih uang. Nah janji rek mere barang. Lain pan dewek yang memang geus ngajanjian ka si Noneng jeung kana Ki Darman bahwa urang ke dahar bareng ngeun can bisa mastikeun jaku mah piduiteunana can aya pan aya gana kantong dewek ieu duit kolot. Dah terus kumaha? Maksud maneh kumaha? Berarti ieu urang peuting ke ieu hitung-hitung nyumpunan janji. Dah. Cocok. Eta oge Jadi maneh ke panku bebene maneh. Ternyata Kakanda bisa menepati janji. Mau memenuhi keinginan Eneng makan lauk mas yang begitu badag. Pan cocok euy. Dewek ge pan anu nganteurna pan teu era lah, teu izin. Tidak malu gitu. Lah. Kumaha ceuk ilaing bae eta mah celeng. Lamun memang kitu hade nya, geus hade burunganan. Hade. Geus ini kumaha deui? Balong boga aki bebene ilaing mah euy. Lauk masna oge baradag euy. Beunang hiji ge moal beak. Heulah jadilah peutingnya. Sip lah. Dahar gede deui wae euy dewek peuting ah. Aduh. Di mana wae ari rezeki walah. Keun we lah. Duit dina kantong si eta sa. Duh. Gede keneh. Keun lah aya 200 deui. Nu penting nama maneh kohar ngagiblik lah keputing mamarung.
aduh. Alah, nina. Ya, hari maneh ka mana wae ai teh. Ya awak muninya rere ieu asa teu ngareunah awak ieu. Ari si noneng nah ka mana eta teh? Bete ningali ai teh ka mana cenah ninia. Oh, si noneng mah keur kacai ai taeun teh. Nyanek ngeusikan tadi teh. Jeung eta ngumbah bebeus akina. Keur basa subuh. Kampret aki heueuh beus. Kampret aki baseuh. Cek aki teh kunaon ieu kampret. Aki bet baseuh teu pupugu. Teu hujan teu angin. Eueuh bocor. Tapi bet ujung-ujung baseuh kampret teh. Murus tunjuk. Kolot-kolot. Nah, bet ngageor. Teu hujan teu angin ge di luhur. Jadi enggon mah meureunan. Aya nu ngocor. Ini aki teh ngimpi dah keur basa keur puting. Ngimpi ngabedolkeun balong. Ngelaukna aya nu lumpat hiji ka hilir si Cibibit anu pake kahook. Pas diudag-udag ku aki teu beunang saking capena aki teh hayang kiih. Nyawer we kiih. Meureun aki teh ngompol nya di ditu nawa. Si murus tunjuk. Capek. Ngeun aki teh rada aneh. Nah, talauk emas anu bibit nu pihookeun. Bet palid gahilir. Mainnya bakal leungit mah. Moal atuh. Eta mah ngeun ngimpi we meureunan akina. Nya. Ukur ngimpi meureun tah. Ngeun eta aki heueuh saking capena teu karasa. Hayang ngewer. Wer we kiih. Meureun aki teh ngompol eta teh. Si noneng ge nya menengah kai isuk-isuk. Memeh kacai. Nah, cenah aki cenah dong budak leutik. Geus gandeng eta teh. Lain nina. Basa keur kamari puting pan ka dieu teh. Aya si Kohar jeung si Kontleng. Cenah manehna kasih nyai ngajangjian. Engke puting. Ngajangjian cenah. Hayang dahar bareng. Hayang babacakan. Nini ge ngadenge. Ngan waktuna mah teuing iraha. Si Nyai bagis nunggu-nunggu wae ai teun teh nya. Aki masih bener mah rada teu panuju. Aya si Kontleng seklos-los ka dieu. Nah kunaon? Sok teu panuju sagala rupa. Pan sarua eta teh. Anu sarua jeung urang. Lain masalah eta na. Ieu. Ku ngalantur na ai teun teh. Ari jelemana mah ade. Sanajan bae ge ngalantur ge. Ade jelemana mah. Eta mah geus pangadat we akina atuh. Keun tong ting dinggeungeureuhkeun. Atuh dah dikumaha. Aduh. Ieu ki warigis
Deka maghrib euy. Berarti aku kudu siap-siap ya nyamper si Kohar. Leuh. Kudu beunang Kohar petinggi lauk ya. Duh. Dahar gede di wae euy, dewek. Celeng. Nek ka mana deui maneh ieu? Ngarep maghrib mending cicing heula di imah. Nek ka mana ai taeun teh? Ih, sok los-los nek maghrib. Kae heula lewatkeun maghrib. Salat maghrib heulaanan. Ulah sok heula los ka jauh. Nek ka mana ai taeun teh? Ih, ari emak keun we lah. Ari urusan salat mah kae di ditu ah. Di imahna babaturan. Pan meureun hade salat mah di mamana ge. Nya, ngeun hayang bareng ye jeung emak salat di dieu. Nah, ai maneh mah embung kitu salat jeung kolot. Keun we heulaanan mah aya perlu heulaanan ieu mah. Ke lain waktu urang bareng lah salat. Salat berjamaah mun ceuk batur teh mah lain kitu mah. Reug-reug ningalina oge. Keun we lah. Kayak sugan henteu maghrib sugan isya, henteu isya sugan subuh. Henteu subuh. Lor henteu. Henteu kabeh meureun kitu. Murus tunjung ari maneh. Keun we heula mah. Nek ka mana heula itaeun teh maneh? Dek ieu mah si Kohar aya perlu. Aya janji lah. Keun we mah doakeun bae lah Koncleng. Sangkan mah kapeuting bisa dahar ngeunah. Ieu si Koncleng cenah mah rek ngenoggeun. Pan boga lauk emas kan lumayan lah. Teh mah kabagian sugan. Oh, nya heug hari kitu mah cing kade Konclengnya ulah sok nyieun picarekeun. Moal mah ah. Itu si Koncleng geus nyamper ah. Untung we ya eupan geus sadia ye. Kumahar geus siap we. Eupanna geus disadiakeun. Aya ah. Keur eupan lauk geus aya. Ari keur eupan urang aya eueuh. Nah naon deui? Ari eupan urang naon? Ah, teu ngarti. Dewek mah Celeng. Nah, gitu. Manusia ge ya seperti orang kudu dieupanan gitu. Heug we atuh maneh jadi lauk. Ih, lain gitu. Har. Maknya pan eta teu adil. Tah. Ke ari kasebut teu adil kumaha maksud maneh? Maksud anu teu kaharti yeuh. Maksud dewek mah kitu teu kaharti naon anu diomongkeun ku Ileng teh geun Celeng. Maneh kudu bisa ngarasakeun ieu. Urang maraban lauk, piraha ku urang teu diparaban. Pan tadi teh cek urang ge seubehan heula beuteung urang supaya laukna laparna pindah kana lauk. Oh gitu. Cik lah. Mau we meuli we dahareun kitu ka warung ah. Nu sakirana urang yang cemilan di sisi balong. Isin ke ah. Kadenge ku lauk beuteung urang ku kurubukan. Yu be manehna sieuneun moal dekeun ngadahar useup ge. Sora naon sih teu ku kurubukan di luhur. Kan moal dekeun. Lah jadi ah. Dasar maneh ai taeun teh ah. Ayuh. Wari euy
Kian orang musep Gerak ku teu bebenangan ya. Udah orang usupan. Sok lah. Benangkeun lauk ya nu gade ya. Dah. Lain har. Ke lamun geus beunang kumaha ieu. Nek di kumaha diasakeunana carana. Ih. Atuh tamah kumaha permintaan si Noneng bengke. Lamun cek si Noneng hayang diangeun, hayang di sayur lada. Bisi cenah nek dipeulem. Cek istilah ieu teh mah bakar ikan mas guling. Endah meureun? Dah ada lah. Nu penting urang bebenangan. Itu dah. Ya nu dewek geus mulai nu ngadahar ye. Wadah yuk. Samrat euy. Ini ka mana teh euy? Teu beunang euy. Teu beunang. Kana dewek mah teu daekeun euy. Ya sigana mah ya. Teu beunang deui euy. Gagal euy. Nah, gagal deui nya. Kek. Dah, iya. Beunang kaluhur euy. Gode euy. Geus ge mah jadi euy. Pikeun nyombo hate pimitoheun maneh. Jeung kabogoh maneh. Ya ari dewek mah teu jadi masalah, ngaranna ge dewek mah panganteur ieu. Nu penting kabogoh maneh jeung pimitoheun maneh senang. Lah jadi. Gede euy laukna euy. Geus ayo Urang bawa ka Aki Darman. Bagja euy bisa dahar bareng ye. Heuleuh, betapa bahagianya euy hatimu kawan. Bakal nyenangkeun kabogoh. Ari dewek kumaha nya deuh. Geun we lah dewek mah. Teu naon jadi kambing conge ge nu penting beuteung seubeuh. Maneh nu diheula puntenan euy. Maneh nu diheula. Lamun dewek anu diheula soraan moal endah. Geus maneh heula. Izin euy. Nah, bet izin. Pan bari nyinjing lauk. Nya, sip. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Iya. Pun kohar sareng koncleng. Yap, ka jero. Kumaha Aki? Damang Aki? Alhamdulillah. Ari lain cager. Kohar konceleng. Alhamdulillah Aki cager awak mah damang euy. Kumaha ye Aki damang sa keluarga begitu? Cager, Aki ge cager. Ari itu anu di kempol naon? Bubut badag-badag teuing. Kabenaran ye. Ki tadi teh kuring sareng ieu kohar tos lomba mancing. Murang puang gedena yeuh. Kabenaran kitu tah. Hayang dahar bareng jeung Aki, hayang dahar bareng jeung Nini, oge jeung saha incu Aki teh ngaranna teh aduh, poho. Si Donat. Nya eta. Mohon Aki ye. Kabeneran pan kohar ngajangjian ka
noneng hoyong dahar bareng ieu lomba mancing jeung koncleng ieu lah menang lauk nupang padagna ieu lah dina naon ari kitu mah bener ieu menang lomba mancing lain menang di mana-mana di kunaon aki mah si anu teu percaya eta henteu menang lomba mancing ki menang di mana deui atuh pan ari kuring jeung kohar mah pan balong teu boga pelak lauk teu boga aya ge pan boga si ieu kohar mah jeung nu kolotna pan manya ari aki naon eta lauk anu dibawa ku barudak bersiga lauk aki bersiga si kukut tapi nah iya gitunya di entong ngalamun ieu lauk menang loba mancing ieu kohar nu meunangna oge nya ki kabeneran kohar anu narikna inget we kana janji jeung noneng hoyong makan bareng ieu meureun milikna oh gitu atuh lamun bener menang lomba mancing mah teu naon urang dahar bareng mana teuing nya si nyai bungaheun jang kohar jang koncleng teu nyaho aki darmanya keun we lah lauk manehanana bakal didahar kumaranehana ari dewek mah ukur milu eta teh nu penting beuteung seubeuh enjoy euy asoy celeng nah maneh bet suraseri sorangan aya naon teu ari dewek mah ilu bunga siapa yang tidak bunga melihat babaturan nanti balak kecerakan dahar bareng jeung kabogoh sangat senang hatiku ikut senang keun we lah dewek mah ilu senangna we ai taeun teh tenang sok ya ieu lauk rek diurusan ku si Nini jeung si Nyai ujang memarung we lah di hareupnya oh kitu ki moal di sayur lada atau napi do goreng atau kumaha pan lauk badak sabelah urang panggang anu sabelah keur di olah deui ku si Nyai kumaha sae cocok lah pan sayurna aya beuleumna oge aya cocok wae ai maneh mah koncleng ngaranna ge ki kana kasenang jeung kahobi mah pasti cocok lah geus lah harayu urang malung euy dihareup euy lain celeng ari dewek mah mikiran pingkeun euy kumaha nya lamun kanyahoan nah moal lah sanu bakal nyahoeun nah lauk nek bebeja kitu lamun ieu lauk meunang teh balong aki lauk ieu moal bisa ngomong ieu moal anu nyahoeun lain lamun sakira-kira aki Darman nyahoeun lamun ku urang nek kumaha urang tenang we mah urusan dewek lah maneh mah ulah pati teuing mikiran nu penting mah bagaimana indahnya malam ini urusan kasanah kamari mah geus senang mah urusan dewek nama dewek nu nanggel waler dewek nu tanggung jawab tenang we maneh malah nu penting malam ini dirimu senang oke geus lah dewek mah nek nurut bae kumaha ceuk pilaing kitu mah
Heeh. Padahal mah dewek ge euy keur mikiran ieu kumaha lamun katohian euy, kumaha lamun kanyahoan, rek kumaha pijawabeunana nya. Tenang lah ari kitu mah. Keun urusan kadinya mah dewek lanu tanggung jawab. Sarua. Dewek ge sebenarnya mah keur bingung. Nu penting mah keur naon lah mikiran ke. Penting ieu lah beuteung seubeuh. Kan kumaha carana mah aing sangkan bisa ngadahar gitu Heuheuy tenang Yo, jang kohar. Ieu geura diabruskeun da kana ruhak nu geus ruhai. Ngeun hampura heula nya. Si Nyai can bisa ka dieu. Keur paceuweuh di dapur. Tenang nya. Oh, mohon atuh Ki, mohon. Tah, Heugah, ayo urang geura beuleum. Ngeun maneh ulah sok liuk di kaburina. neangan naon ari maneh? Teu neangan naon-naon. Katohian ku dewek ge Menurut cek perasaan dewek mah hayang nama dibaturan di dieu nya ku si Noneng. Katohian aku dewek tenang we Engke mah bakal dahar parang geus tenang we nu penting asakeun heula urang laukna. Tenang lah. Ari dewek mah pamikiran mah sok rada ham-ham bae sieun kapanggih urang. Sabab dewek mah sieun keur basa minggu kamari ge aya nu di tewak euy ku polisi ku nu berwajib. Gara-gara naon da? Gara-gara nama ieu cenah. Nah, tah cek batur teh mah zaman kiwari teh slot-slot kitu. Oh, eta judi online. Eta mah tidak ada hubungannya, euy. Jeung urang museup lauk dina balong. Wajar we di udag polisi ge eta meureunan. Kasusna judi eta mah. Ari urang mah pan museup lauk dina balong ge pan jeung nu boga ngadaharna ge. Ulah sok kumaha karep lah. Ayo maneh keun we itu urusan batur nya urang-urang. Atuh kayak gitu mah. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu kumargi waktosna tos teu nyekapan. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah di kupingkeunana nya. Nyuhunkeun dihapunten sakali deui. Insyaallah cariosan si Koncleng atanapi carita Sunda dina judulna si Koncleng urang tiasa diteraskeun deui dina bagian anu saterasna. Ayeuna dina bagian anu kadua urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Mang Egi sapara kanca baris amit mundur amit mungkur hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios ca